Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel YouTube na Masjid Sabilul Huda Pamucatan. Dina jangat ieu simkuring bade tafsir perkata Al-Fatihah. Margi aya usulan ti para ibu-ibu sareng bapak-bapak mustami di Masjid Sabilul Huda kangge hafalan nu tiasa diputar-putar ulang saurna. Al-Fatihah ayat kahiji ulang awitan di kalayan ismi jenengan Allahi Allah Ar-Rahmani nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih. Ayat kaduana alhamdu pujian tapi pujian teh li pikeun Allahi Allah Rabbi pangeran al-alamin saantero alam. Ayat katilu Ar-Rahman nu maha welas terus Ar-Rahim nu maha asih. Ayat kaopat Maliki anu ngawasa aya ge nu nafsirkeun anu ngarajaan yaumi poe ad-din wawales. Ayat kalima iya ka Gusti jeung iya ka Gusti ma'budu abdi nyembah atau napi abdi ibadah wa sareng iya ka Gusti nasta'in abdi nu da pitulung. Ayat kegenep ihdina tuduhkeun abdi sadaya siratal jalan al mustaqim anu lempeng. Siratal jalan allazina jalma-jalma anu an'amta Gusti maparin nikmat alaika him maranehna goiri sanes al magdub anu dibendu. Ya lepat nyeratnya bu dibenduan kedaharan nu dibenduan. Dibendu dicecep kami bahasa Indonesia pengen di benci. Lajengkeun alaihim alaika him maranehna wa sareng atana pijeun la sanes ad-dolin anu kasasar lampah. Eta tafsir perkataana kami ku urang mencoba diterjemahkeun secara panjangna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat jenengan Allah nu maha welas nu maha asih. Anu kaduana alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kanggo atanapi kagungan Allah pangeran nomor bengalam. Katiluna nu maha welas nu maha asih. Kaopatna nu ngawasa poe wawales. Ayat kalimana mungka Gusti abdi nyembah sareng mungka Gusti abdi nu da pitulung. Ayat kagenepna mugi abdi sadaya dipaparin pituduh kana jalan anu lempeng. Ayat katujuhna nyaeta jalan jalmi-jalmi nu dipaparin pituduh atawa nikmat ti Gusti sanes jalan jalmi-jalmi nu dibenduan ku Gusti oge sanes jalan jalmi-jalmi nu kasasar lampah. Sakitu panginten Al-Fatihah ayat 37. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Mangga di-share kana sanesna kanggo bahan hafalan. Insyaallah video salajengna surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 280 gitu. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.